Ulah kaget Yai hebang semanusa. Daya sanes kitanya keraja di negara Kuhakendra. Anu maksad bade ngalah nyawa lurah Semar Kudapamana. Ulah kaget Yai. Kaget bangsa manusia lu ya bangsa naon daulat kali bayawak sekali kieu lu siapa mana deulan bayawak sekali kieu ulah kaget bangsa manusia saha anjeun kudu apa kau rek tanyakeun bener ieu imahna Semar leres etalin anu tukang Semar teh leres isi nabi milik aing ayeuna apa tadi sate bapak yuk ngadoan nanti gitu aing karepe jangan wala ieu jelema meuli kasep ieu siga abdi keur urang anu bana ieu payun saha nama teh kaula Arjuna laras ari eta tukang isi mah Bisma oh eta Semar teh sumuhun we goreng batu ding abi cepot kan saya tadi ngomong semua abi nu ngomong teh mana bi teh sumuhun Gusti nu agung siapa malu kiru iya aduh Gusti nu agung keajaiban dunia nepi ka kieu akara aing mangijelema nepi ka goreng patut kieu aduh saha mane irungna sauteng ai sia teh eugap irung segede kitu henteu senormal jing sia aduh arah kuntuna hiji sia teh huntu permen goblok Nah, sudah anjing ngambek kai. Aduh, hei keburu-buru. Nah, sudah mana buka kaca di mah? Kaca naon? Kaca udeng. Ya boga. Oh, sok kaca. No, sok. Terjadi hati tak bangun tiga gitu. Dari malah mengaca bangun tiga siapa itu ngegantung mana? Goblok anjing ngomong. Kain di kabila-bila teh aing juga naon, ayangnya hos juga naon. Jika cangcut aja. Goblok lagi cangcut ngambek. Halo, cangcut. Cangcut lede. Sekarang kuring dawalan ditanyakeun aja. Saya mau dia make kopiah. Kebetulan ya we dicangcut. Goblok bae mah si tina dia cangcut kamu. Aduh, aya dulu cangcut deui euy. Cangcut. Naon si Aji ka jawab. Harus mah agak dipikir-pikir mah bener juga cangcut. Oke. Ayo, dah. Tapi kata dibikin sasir kieu tuh, damang cangcut. Balik. Kemudian gitu ke batur bisa cangcut. Kakak sadar dulu cangcut. Bermain aing juga cangcut. Sia juga usi cangcut. Atau juga kanyut aja. Jadi apa-apa dulu aja. Mana ulah lucing saja mungkin dah. Siap iya, beres saya lucing cangcut deh. Kami siap-siap dia mau sabun. Sesuai.